Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Kelobaan kan Mang Afif keur naon di dieu? Ieu kan tinggalina keur naon? Keur ngarit jukut kan tinggal di nama? Eta mana rek ka mana? Heeh, rek nempo cai ka sawah. Heuh, jung atuh. Rek naon wae cicing we di dieu? Ah, dasar koplak. Kiri ulang halangan jalan, aing nek lewat. Ah, siapa koplak ngon maksud make nyorongkeun dewek? Ah, pantas we da siana ngahalangan jalan aing. Bukan siapa bisa ngalengkahan aing. Ah, teu hayang ngalengkahan mah hayang nage ngagujuburkeun sia. Ari sia aya masalah naon atuh jeung aing teh? Ini cida-cida teuing. Ah, wah masalahna naon hayang ngagujuburkeun sia we. Adieu sia koplak, bale dong kuta duplok ku aing. Rek we bisa mah we. Sok kabur sia koplak. Lebok sia tah jibruk baju jeung awakna. Dasar si koplak tepung-punggung naon masalahna ngajeburkeun aing. Ah, puasa dikujuburkeun. Heuh, ieu si budak leutik ngarawehan aing. Oh, dasar koplak. Naon sia